lain dilaksanakan sholat jalma imam teh dibuka dina sejadah eueuh nanaon. Kadua kalina asar sholat teh dibukakeun sejadah eueuh nanaon. Sapoe kadua poe masih kena eueuh nanaon sabab sholat teh hayang duit. Balik deui kana tangkal kai dipegat ku setan. Mereka mana? Diwas yang ngabohong cenah. Ngabohong ka kaula. Cenah dina waktu kuring sholat aya duit. Tah sampai ka perang gelut deui. Akhirna anu tujuan eleh ku eta setan tadi mah setan eleh ayeuna mah manehna anu eleh. Ceuk setan nyebutkeunana da bohongan. Manehna kaula eleh teh baheula waktu harita manehna merang kaula sabab manehna mah aya dina kaikhlasan, ayeuna mah manehna lain ikhlas karena hayang duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binimatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa abul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Amma badu puji sareng syukur tegila pangurus sabisakakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ku kersaning irodat mantena nasikeun dipasian yuswa pikeun ngalaksanakeun ibadah. Nu biasa dilaksanakeun ku urang sadaya dina setiap malam Ahad laksanakeun rutina. Kalawan mudah-mudahan ieu waktu oge kasehatan nu dimangpaatkeun ku urang sadaya kalawan ngamilik amal anu aya dina panampian Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat salam ke tetepi junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka keluargana, ka para sahabat tabi'in tabi'at palamandar umat anu turut ka mantena mugi teh hilap urang sadaya umat anu paling akhir kalawan mudah-mudahan keng pertulungan jaga di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalawan hanca anu sabulan kaliwat saminggu anu geus kalangkung tentang nu disebut toharoh. Toharoh nurutkeun aturan Islam. Toharoh nurutkeun aturan Islam. Pami najis baik secara dohir maupun batin. Pami bati dohir nu katingali jungkeleukna, lamun basih katingali basihna, lamun napal katingali napalna, maka dibersihkeun ku cai. Upami dohir upami batin mah panginten dibersihna ti ku kaimanan urang sadaya. Sabab di zaman baheula anu ka tahun 70-an mah lamun aya ti kotok teh di banyurna teh ku lebu. Aya zaman ti kotok di lebuan. Ayeuna mah ti kotok teh dibersihkeun ku cai. Jadi alat keur ngabersihkeun alat cucu teh tilu rupa. Hiji ku cai, kadua ku batu, katilu ku tanah. Lamun batu nalika urang meper
disebutna PRT ngising di leuweung gitu. Maka ningangan batu anu batu natilu atau batu zuru natilu keur ngabersihkeun teh. Atuh lamun ku cai nalika cai mah panginten keur ngabersihkeun dina sagala rupa. Contoh seperti urang rek ka masjid. Bareng di madrasah di masjid teh dina teras aya ti kotok. Wayahna ulah jengkean kudu buru-buru dilap bisi kakenaan kata pelan najis urang kutai kotok. Naon margina salah sawios hadis Kangjeng Rasul anu bakal kenging iu-iuhan jaga di hadapan Allah teh warajulun qalbuhu muallaqatun bil masajid. Jalma anu condong anu inget bil masajid ka masjid. Nomor kedua wana supil ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda anu condong ibadah. Jadi nalika ayat kotok teh ulah diantep ari geus salat teh leos ini buru-buru empel bisi katinca kurang henteu kurang bisi kacinta ku batur deui. Jadi diantawis jalma anu bakal kenging iuhan teh lalaki anu condong. Hatena cumantel bil masajid di kamajid. Jadi nalika aya iris aya panto majid molongo gawatkeun tutupkeun. Naon margina urang bisi kakeunaan ku eta sabab nu bakal diuhan teh engke anu condong ka majid. Ieu secara dohir. Anapun lamun ngabersihkeun batin mah panginten ku kaimanan. Sabada urang ngabersihkeun hate dohir jeung batin urang rek ngalaksanakeun salat. Panginten salat teh bersih heula dohir jeung batin. Naon margina lamun jalma anu salat masih keneh teu bersih dohir jeung batin bohong salatna. Anil fahsai wal munkar gitu. Ini disebut salat. Sabab kewajiban umat Islam sabada urang bersih secara dohiriyah maupun batinnya. Sabab salatnya aya syarat jeung rukunna malah aya batalna. Di mana urang bersih rek ngalaksanakeun salat kudu bersihlah jiwa raga urang. Wai mah khusus ngalaksanakeun abdas panginten rek salat teh. Aya. Nah, jadi bersih heula jiwa raga urang sadaya ti mimiti urang abdas parantos diatur caina. Mimiti caina diatur syarat rukunna malah tempatna keur ngalaksanakeun ibadah. Kewajiban saberesna urang ngalaksanakeun toharo sabab urang rek ngalaksanakeun salat. Margi salat teh kewajiban umat Islam anu teu bisa dituna. Keur kumaha bae iraha bae di mana datang panggilan Allah salat wayahna. Aqimus salat. Lamun teh mah di kantor da kuring mah kerapat. Ek dingkekeun salat teh salah pagawean kitu. Ngong teh adan. Cek pamimpin rapat teh istirahat lah. Geus beres teh istirahat, deku deui rapat deui. Kacida lepatna padahal waktu istirahat teh ngalaksanakeun salat. Salat nu disebut hayang waktu fadilah. Apa kana rukun jeung syaratna salat sabab yakin salat kudu make badul hukama ngeteskeun. Bakal kaala buahna kapetik beutina karabut tangkalna karabut beutina kabawa tangkalna kulit tilu perkara.
di mana katilu opat perkara ieu kacanak yakin bakal karasa dohiriyah maupun batiniahna saur dulu kama. Nomor kahiji urang ngalaksanakeun salat teh ku ilmu. Ilmu heula pinuhan diajar urang ngaji. Sabab ku ilmu mah sagala bisa tercapai. Contohna almarhum Bapak Habibie bisa nyetilkeun masalah kapal. Urang Jepang bisa nyieun mobil jeung motor ku ilmu. Urang Amerika bisa nabus astronot ka awang-awang ku ilmu. Nabi Sulaiman jadi beunghar ti ku ilmu. Hiji tah. Sabab lamun urang ibadah tanpa ilmu mardud. Wa kullu man bi ghairi ilmin yumalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Saban alma jaban jalma amal na teu make ilmu amal na teh ditolak teu ditarima. Hayang tani make ilmu. Hayang dagang make ilmu. Lamun sakola mah disebut nyiar ilmu. Ngaji nyiar ilmu, sakola nyiar ilmu. Yang asan bisa kana komputer ku ilmu. Moal berat mamawa ilmu mah. Jadi dagang make tani ku ilmu. Kang tani make ilmu. Lamun dagang teu make ilmu, tungtung teh dagang tumul hutang, tani timul daki. Pembalanyaan 1000 perak dijual 500 daripada batihan maka laka bangkrut dagang lagi. Sabab dagangna teu make ilmu. Kadua lamun teh mah urang dagang teu saeutik jalma. Lamun teh mah jual beli tanpa kobat jeung ikbad mangka cenah pasah jual beli nate. Disebut teh teu serah tarima. Berarti dagangna teu make ilmu. Nyangakeun duitna nampi dagaganana, make ilmu tah. Lamun teu make ilmu pasad. Cek Imam Nawawi idza wujidal ikbad yaljamu alail ikbad. Jual beli teh maka kudu kobat jeung ikbad. Kumaha cenah lamun nganyuk teh nganyuk mah. Sok mita budak ning nganyuk nyana heula cenah kitu cek bahasa urang. Bade nyana heula walau aram nyimpen iraha. Ayana. Nyana heula cenah kitu. Jadi kudu atur ku ilmu eta teh. Kepada seetik ngajiru kalau teh ngajirungan nu jadi budak. Jung ka warung nyana heula. Iraha nyimpenna. Ngabon heula engke dibayar isuk plang teh sataun pan. Munapek teh disebut. Kapan aya nu kitu pan? Abon heula engke bayar enjing. Ari pek teh isuk-isuk teh dibayar. Sabulan kakara dibayar. Janji tah. Janji teh yakin panginten kudu dibayar. Bahwa janji teh disebut hutang. Cita. Cek para ulama badulu kama bakal kapeutik hasilna kalabuana hiji ku ilmu. Nomor kadua urang rek ngalaksanakeun salat teh ku niat. Niat anu kuat bahwa orang diparentahkeun ku Allah kudu ngalaksanakeun salat. Kumaha cenah lamun digelonangkeun talapud eta mah. Sabab tempatna niat mah dina hate. Nalika urang salat nawaitu sali pada maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi taala Allahu akbar cek hate teh. Niat abis salat maghrib 3 rakaat madhab ka kiblat. Ta eta tempatna niat teh hate. Kumaha lamun digolonangkeun talapud. Kumaha lamun teh diucapkeun teh jadi masalah. Asal urang niat dina hate. Allahu akbar. Sah salat cek hate teh niat abis salat subuh 2 rakaat madhep ka kiblat bardukeun Allah. Eta niat. Yakin innamal amalu biniat. Bahwa sahna amal teh kudu make niat. Turun ti imah dalangsang dulungsung ka itu ka dieu ditanya ku babaturanana rek ka mana teuing da teu pugu niatna teu pugu teuing rek ka mana ieu teh ka kaler ka kidul da teu pugu niat turunna. Jadi niat urang ti imah rek niat ngaji ari kitu mah teu pugu ka itu ka dieu rek kumaha jelema naon ieu niat. Nomor kadua sobar. Urang nih ngaji kudu sobar. Sanajan panjang oge sanajan di lagi kudu sobar.
Kan bae tur muter ge can yakin bakal jadi saksi di hadapan Allah. Bakal tingkulila. Contoh nalika urang dionang kuno kawinan. Tapi teh kana tempat, kana kursi. Sabab lila anu nyerah sarah tadi mana teh lila balik ti heula. Pangi teh ti babaturan kunaon balik. Teu kuat lila teuing, teu sobar. Padahal beuteung lapar kamu. Hari beres teh, malu aya parasmanan Pak. Ngantri parasmanan. Manehna nyelundup ka hareup. Cek batur teh 13 cedok jelema teh. Bener laparna teh. Padahal antri Pan, aya antrian. Diantri parasmanan mah. Wayan aku kudu apal kana etika. Nalika urang pasar parasmanan cicing pak tukangna kan bae cicing bae. Kan bae beuteung lapar oge. Da lamun teh mah urang nyelundup ka hareup diseungseurikeun ku batur, wah kasopanan ta jelema. Nomor 4 ikhlas. Kudu ikhlas ngaji teh. Sabab diparentah ku Allah. Di zaman harita zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam aya segolongan umat anu nyemahna teh umat kana tangkal kai. Disemah sabab cek manehna bahwa anu mere rezeki teh tina tangkal kai. Tuh waktu harita di zaman Bani Israel. Tah kulantaran jalma mukmin teu panujueun ku nyembahna eta kaum. Da sejarah rek diberantas tangkal kai teh ku jalma-jalma iman. Sedangkan jalma-jalma kafir nyaremah kana tangkal kai. Jalma iman teu panujuan, jalma mukmin teu panujuan bahwa manehna nyemah kana tangkal kai. Dina waktu harita rek diberantas, rek dituar tangkal kai teh. Dina sejarah dihalangan ku hiji lalaki. Dina sejarah eta lalaki teh anu jalma iman teh aya tujuan. Rek nuar kana tangkal kai malem tangkal kaina gede meureun. Di sarema. Dihalangan ku lalaki. Sedengkeun eta lalaki teh setan ngangrupakeun hiji lalaki. Dihalangan. Rek ka mana anjeun? Kaula teh panuju ieu kai di sarema cenah. Tungtuna akhirna kumaha? Gelut jeung eta setan. Eleh dina waktu harita setan teh niat dina hate rek ngeberantas eta tangkal kai dina hatena manehna. Tidinya balik ke jalma iman teh. Kadua kalina datang deui kana tangkal kai. Ditahan deui ku setan. Cek setan, rek kamana deui anjeun? Kaula rek nuar kai. Tong ditual kai. Cek eta setan. Mending duit, cek setan teh. Mending nuar tangkal kai. Kurang kai mananana ta jalma anu rek ngalaksanakeun nuara kai teh. Mending duit cenah kitu pan. Tah lamun anjeun hayang duit jeung anjeun balik. Cek eta setan teh. Anjeun salat. Engke dina tempat pangsujudan anjeun dina sajadah anjeun rek aya duit cenah. Bukakeun we kumaneh. Haretoh atuh. Tadi nama niat rek nuar tangkal kai ibadah rek ngaberantas teh. Baralik kulantan milihna teh kana duit. Antas wala tastaru bi ayati samanan qalila. Payan aranjeun ulah ngajual kana harta anu ngan saeutik. Eleh ta duit. Ku kaimanan teh eleh eta duit teh. Pan sok aya jelema anu nyebutkeun duit mah kawasa. Salah pagawean anu kitu teh. Nyebatkeun carita jika bener duit disebut kawasa gitu. Padahal kawasa mah Allah. Lohor bae dilaksanakeun salat ka jalma iman teh dibuka dina sejadah eueuh nanaon. Kadua kalina asar salat teh dibukakeun sejadah eueuh nanaon. Sapoe kadua poe masih kene eueuh dungan nanaon sabab salat teh hayang duit. Balik deui kana tangkal kai. Dipegat ku setan. Rek ka mana aja? Wah sia ngabohong cenah. Ngabohong ka kaula. Cenah dina waktu kuring salat aya duit. Tah sampai ka perang gelut deui. Akhirna anu tujuan eleh ku eta setan tadi mah setan eleh ayeuna mah manehna anu eleh.
Cek setan nyebutkeun anak da bohongan. Manehna kaula eleh teh baheula waktu harita manehna merang kaula sabab manehna mah aya dina kaikhlasan, ayeuna mah manehna lain ikhlas. Karena hayang duit tungtuna anjeun eleh cenah ku kaula. Dah, jadi eta diantawis sejarah di zaman Bani Israil. Jadi nu bakal kahasil hiji niat ilmu, kadua niat anu kuat, katilu sobar, katilu dibarengan ku kaikhlasan. Nalika urang rek laksanakeun salat. Jadi yakin bahwa salat nu disebut tihangan agama. Di mana-mana jalma anu teu salat mangka eta jalma geus ngaruntuhkeun agama. Keur waktu kumaha iraha bae datang waktu salat wayana kudu prak laksanakeun. Diajar urang salat. Lamun eta jalma teu salat sakali cenah hidung anak moal ditarima 40 poe 40 peuting auzubillah. Sakali. Komo lamun ngineng mah eureun. Matak lamun jalma anu tara salat tembung disebut jalma kafir. Kafir mah tina patekadana ku mah jelmana panginten. Sakali we cenah teu salat. Mangka eta jalma doana teu ditarima cenah 40 poe 40 peuting. Sabab salat teh sebagai tihangna agama di mana jalma anu teu salat sarua jeung jalma geus ngaruntuhkeun kana agama. Rek daek urang disebut ngaruntuhkeun. Diajar ti leutik salat. Diajar benar ngalaksanakeun salat, diajar apik deui ngalaksanakeun salat supaya salat likum lias boro-boro ngalaksanakeun tasbih jeung tahlil. Eta teh aturan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu kitu. Bahwa sabada urang salat teh kudu ngalaksanakeun tasbih, tahlil jeung tahmid 33 ulah kurang ulah leuwih. Sabab aturanna kitu matak teu sunat. Wiridan mah diberi jamaahkeun teu sunat. Sabab masing-masing boga bilangan. Cek saha aturan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana jalma anu teu salat, mangka eta jalma geus ngaruntuhkeun agama. Tak aya dina kisair. Esa kabeh jalma iman ayu urang babarengan kana salat parentah pangeran eta teh geus kawajiban. Saha jalma nu teu salat eta pasti dilanat ku Allah nu ngatur jagat kana siksa anu kacida berat gitu. Taya salah sawios nu diparentahkeun ku Allah bahwa jalma kudu ngalaksanakeun tegesna salat anu 5 waktu keur waktu kumaha wae dairaha bae datang waktu salat wayahna ngalaksanakeun. Kumaha cenah da kuring marieuh teu ngalaksanakeun salat teu bisa nangtung. Teu bisa nangtung kulantaran tas sepak bola. Diuk teu naon diuk oge. Diuk kira teu bisa da nyeri bujur nyagigir. Nyagigir teu bisa cenah nyeri cangkeng nangkuban. Nangkuban teu bisa isyarat ku wajib-wajibna salat. Mata kudu disebut aqimus shalah di dieu teh sanes aqimus di dieu teh lain ngadeg. Laksanakeun ku anjeun salat. Mata hukum teh disebut daur. Aturan pemerintah, aturan Allah, aturan pemerintah. Tanggal 1 Muharram yang dipindahkeun gitu kan. Selain lain manehna mah. Muharram teh dipindahkeun. Geus ngam teh Agustus dipindahkeun. Henteu hari Agustus mah. Pindahkeun deui gitu Pak. Al hukmu ma ayalah taduru wujudan wa adaman kulama intapalukmu intapaela wa kulama intapalela intapalukmu. Lamun teu bisa nangtung diuk cenah kitu. Lamun teu bisa diuk nyangigir ku isyarat teu bisa teu nanaon. Ada kuring mah teu bisa leumpang menta tulung ka batur pangwuduankeun kuring rek salat. Menta cai kucurankeun ku wajib-wajibna salat.
matak salat mah masuk aya jelema anu maot sataun teu gering-geringna teh teu salat di kodoan teu aya aturanana sataun misalkan gering tek di kodoan jigana hartana ge seep lamun dipake kodoan lamun teh mah salat bisa di kodoan da mending kene kodo atuh mayar pijah lam tubdo walam tubda teu aya kodo jeung teu aya pijah aya oge salat nu di kodoan nalika urang salat subuh ingat misalkan lo subuh teh jam 4 kirang 5 menit ingat kana waktuna ari pek teh dug deui sare ingat kana waktu subuh jam 5 jam 4 5 menit ingat kana waktu adzan cilak-cilek lain buru-buru budal dug deui kana sare pek teh ingat-ingat jam genap sedangkan waktu subuh inna salata kanat alal mu'minina kitaba mauquta bahwa salat teh ngagaduan waktu anu tertentu cek Allah dina Al-Qur'an ari pek teh inget teh jam 7 malum kolot na teu ngageingkeun kanu jadi anakna atuh da sieun kudu jadi anak malum anak jeger teh atunya sieun kolot oge mata kolot teh ulah sieun kudu jadi anak teh sabab mungkin nu bakal ngahujan mah Gusti daripada jelema itu diasupkeun ka surga mending urang balap jeung abdi seri jongklokkeun kana neraka. Sabab dina waktu subuh boro-boro ngageuingkeun ka abdi Gusti. Dina waktu ngaji boro-boro kita ngaji Gusti. Tah ari pete inget jam 7 urang teh. Deukul we salat di dinya. Ngan salatna lain adaan. Kodoan. Usolli pada subi rakaataini mustaqbil qiblati kodoan lillahi ta'ala sabab salatna lain dina lain waktu. Tah eta mah disebut teh kodoan, lain adaan. Adaan mah dina waktuna, lohor dina waktu lohor adaan. Lamun lain dina waktu lohor jeung asar disebutna kodoan. Ngagantian salat subuh anu kabeurang doraka komo. Doraka anu kitu. Fawailul lil musallin, neraka we keur jalma anu sok salat. Tah eta nu disebut matak lamun jalma sakaya pan jalma anu gering teh 5 bulan, satahun. Napi ka sawah dijual. Keur pijah salat cenah cek manehna mah. Keur pijah salat teh ka beak hartabanana make mayar salat. Sedengkan salat mah lam tubda walam tubda. Taya kodo taya pijah salat mah. Lamun teh anu gering teh misalkan di kodo mending kodo pijah we bayar hirup ke kabeh. Eta jadi salat malam tubda walam tubda taya pidda ya kodo jeung taya pid kecuali masalah puasa aya puasa mah kodo jeung pidja salat mah teu aya da ieu nalika urang tinggalin salat teh jadi kitu dilaksanakeun teh lain adaan tapi kodoan ya kewajiban urang teh wayana waktu keur kumaha iraha bae datang waktu salat sabab lamun jalma antu salat diancam. Saurna diantawi salah sawis ayat masalah kakum pisakor kunaon anjeun kakerebekan dina neraka sakor maka jawabna cek eta jamaah lam tu saleh abdi teh salat anjeun kakereba dina neraka sakor kaula ninggalkeun kana salat salat anu bakal mimiti jaga di hadapan Allah diuja dihisab awal mayuhasabu as-shalah mimiti nu bakal dipertanggungjawabkeun nu bakal dipariksa teh masalah salat matak berat salat teh kacida beratna salat jadi jalma anu teu salat teh yakin bakal kenging bebendu bakal disiksa anu kacida beratna ku Allah teh matak salat ulah ditinggalkeun waktu datang buru-buru ngalaksanakeun kacai ngalaksanakeun salat diparentahkeun bisi urang kasebutkeun ngaruntuhkeun dina agama. Mutu bila lamun teh mah teu daek ngalaksanakeun ibadah. Rajin ti leutik pikeun ngalaksanakeun ibadah wa khususna ngalaksanakeun salat anu 5 waktu teu meunang ditinggalkeun eta salat teh wayahna. Diajar ti leutik pikeun ngalaksanakeun salat dididik. Sabab mati yakin di mana orang tuman karena salat keur waktu kumaha
sanajan urang keur aya dina pangnyabaan rek init-initan sadia salat. Cenah dawuh cai rek salat teh tayamum. Aya karusohan tayamum. Kulantaran jauh ka itu ka dieu rek ngalaksanakeun salat. Soke kana gawir tapalkeun leungeun. 2 kali kana rarai jeung kana panangan. Rek tayamum. Nawaitu istibahati salati. Nalika tayamum ngasuh 2 rupa. Ngan syukur rarai jeung panangan tayamum mah. Henteu keun bae teu ngisang oge teu naon. Aya sekabayan gulang-guling dina taneuh. Atas adus cenah rek adus kitu nanti. Malum tas cing pamajikanana kitu meureun. Digawe meureun. Gugulingan dina taneuh. Ditanya ku mitohana kunaon anjeun? Eta bayan make gugulingan tayamum cek manehna. Padahal tayamum masih 2 rupa. Antara rara jeung panangan. Kedua sekabayan dina dongeng kitu geuning. Kadangkala dongeng teh aya bohong dongeng teh. Kekerebekan dina cai. Kunaon maneh kekerebekan dina cai neangan batu? Keur naon? Keur meper. Lamun cek urang meper teh cecewok. Pala eta we ku cai atuh make jeung meper dina neangan batu. Sabab cenah istinja teh kudu ku batu lain ngagantina cai teh berarti ku batu. Lamun eueuh cai keur di pasir aya misalkan tata gedang daneunan teh naon ku daun ngan kade daunna ulah aya daun anu merah bisi arate liang kekes aya ulah tah eta mah sajen bisi arate daun tepung ulah. Jadi tayamum lamun urang jauh ka cai mangka prak tayamum kuduna ngalaksanakeun salat tayamum. Tayamum mah jadikeun bae teu geus sange. Ngan tayamum mah dipakena ngan syukur sakali salat. Lamun teh mah urang rek tayamum salat magrib. Sakama rek geus magrib teh beres. Rek misalkan rek badi rek ngalaksanakeun salat badiah 2 rakaat tayamum deui. Lamun 3 kali salat teh 3 kali tayamum. Tayamum mah ngan syukur sakalieun. Sakali beda jeung ku cai. Kucai mati isa nepi karek sababaraha salat 12 rakaat teh jadi masalah. Kucai mah tayamum mah di mana urang rek ngalaksanakeun salat tayamum. Bade salat badiah tayamum, qobliyah tayamum deui. Salat fardu tayamum jadi ngasyukur sakalieun. Salat tayamum mah jadi di mana rek ngalaksanakeun sababaraha kali salat mangka tayamum mata pantes nalika urang rek tayamum bisi eueuh cai sadiakeun nyangrai taneuh misalkan taneuh terus kana baskomkeun sawios teu napal oge anu penting aya kebulna ngalaksanakeun salat tah eta ku wajib-wajibna ngalaksanakeun salat eta teh salah sawios parentah Allah jalma anu iman teh alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jalma anu iman teh anu percaya kana alam gaib, kadua anu teu katingali ku panon, anu teu karaba ku anu teu karaba ku panangan disebut alamna teh alam gaib. Alam nu teu katingali. Sabab surga neraka teh disebut gaib teu katingali. Surga jeung neraka teh ngan di mana jalma anu iman bakal ditempatkeun dina surga Allah. Jadi di antawi jalma-jalma anu iman teh ngalaksanakeun percaya kana alam gaib, ngalaksanakeun salat, kadua ngademakeun sabagian hartana. Lamun teh mah hartana boga, salatna tara, maka eta jalma disebut jalma kafir teh. Boga harta boro-boro disodakohkeun. Sabab berepar harta-harta kuring nah maka dibikeun. Diancam ku Allah. Malah diantawi salah hadis Imam Bukhari nyeteskeun malam ya man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi wa qarun sawa. Jalma boga harta teu disodakeun hartana bakal dikumpulkeun isi korun.
Jalma nu boga ilmu mangkana lau ilmun pala yatasak bi ilmihi wa fir'aunun sawa. Jalma anu boga ilmu teu disodakokeun ilmuna sama kali bakal hijikeun jeung si Firaun. Jaga di hadapan Allah jalma bakal dihujah ku 4 perkara. Hiji dihujana teh keur jalma anu beunghar, ka jalma anu fakir dihujah. Kadua hiji jalma anu beunghar, katilu jalma anu gering. Kahiji jalma anu beunghar, kadua jalma anu gering, katilu jalma fakir, kaopat jalma anu tukang buburuh. Dihujah jaga di hadapan Allah eta jalma teh moal bisa urang ngajawab. Cek Allah 5 tarok tumul ibadah tak kunaon anjeun he teu ibadah. Wan cenah kitu kunaon mana teu ibadah? Ditanya ku Allah. Gusti rek ibadah kumaha abdi sabab harta abdi berujuru bro dipantong ngalaya di tengah imah lubak libuk loba dahareun. Eueuh waktuna abdi Gusti rek ngalaksanakeun ibadah katungkul ku harta gitu. Contohna seperti si salabah. Timimiti diberi domba hiji getol karena berjamaah asalna domba hiji jadi pinuh gunung ku eta doa ku pinuh domba nasi salabah waktu harita tungtungna kulantaran domana loba salatna eureun berjamaahna ge tinggaleuan sabab hartana lubak libuk ku domba teh tuh cek Allah ku anjeun teu dibere contoh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam anu kacida beungharna harta bana loba libuk loba dahareun Nabi Sulaiman teh malah dijadikeun raja Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam hartana beunghar tapi teu daekeun tinggal ibadah. Nomor kadua ku Allah bakal dihujah jalma anu gering. Kunaon anjeun teu ngalaksanakeun ibadah Gusti abdi teu ibadah teh kulantaran rieut. Abdi teh ibadah teh nyeri huntu. Teu sunat nyeri huntu mah di layadna ge cenah. Jelema nu nyeri huntu. Teu sunat-sunat kaca. Abi teh Gusti paranas tiris. Teu ibadah teh Gusti. 5 tarok tumul ibadah teh kunaon anjeun teu ibadah. Loba masalahna eta jalma. Saur Allah ku anjeun teu dibere contoh Kangjeng Nabi Ayub alaihi salatu wasalam. 18 tahun dicoba ku Allah. Teu damangna Kangjeng Nabi Ayub teh 18 tahun. Malah diantawi sejarah nalika aya bilatung dina badanna disimpen heula. Bilatungna teh sabaraha beres salat terus ngalaksanakeun salat diterapkeun deui cenah eta bilatung teh. Tuh. Bojona Siti Rohmah anu kacida sobarna. Lamun teh mah diurang lalakina geuringna 18 tahun. Jigana mah majigna teh geus mabur ka Saudi. Jika geus mabur minta disarahkeun di pantasna mah. Lantaran kusing nu jadi salaki. Sare wae boro-boro mere harta, boro-boro nafkahan dohir jeung batin. Ngajak ke awewe kanu jadi laki mungeun pan. Ngajak naon ngajak digawe peuting kulantaran alakina gering. Kangjeng Nabi Ayub 18 tahun dicoba ku Allah Siti Rohmah nepi karela neutek rambutna bikeun melaan nu janten caroge. Matak aya disebut rambut kusut. Naon sababna neutek rambut dina sejarah sabab waktu harita Siti Rohmah kulina teh kulin utuh. Ayeuna mah eueuh teu aya ayeuna mah. Aya ge ngaheler. Aya ge ngaheler ayeuna mah. Baheula mah cenah kulina teh kulin utuh. Eta tempat teh teu daekeun ngulikeun ka Siti Rohmah. Lamun ayeuna mah disebut corona. Menular gitu corona. Aya di ditu napa? Matak pantas ida dakhalal penyakit taun baheula ayeuna mah taun. Baheula mah taun ayeuna mah corona. Pala yadhuluha wayana aranjeun ulah asup kitu aya dina hadis napa? Pala yadhulu wayana lamun eta tempat kakenaan ku panyakit taun atawa corona pala yadhuluha ulah asup.
anu eta tempat ge ulah liar deui. Gitu pan. Aturan geus sesuai jeung aturan pamarentah gitu pan. Anu kena ku penyakit corona ulah keluar deui. Ulah aya jalma pendatang deui. Palaya dihuluha ulah arasup jeung ulah keluar deui gitu. Tah waktu harita si Roma teh kulantaran kulinutun mikambungeun. Ngulikeun sabab panyakitna nu janten carogena nganular. Tidinya rela neuteuk rambutna keur melaan nu janten carogena tuh. Diteuk rambutna teh. Mun enak mah sobrah gitu. Simpel keur ngajulan tah teu kungsi lila urkud jejekeun he Ayub leungeus sampean anjeun bijil. Cai mancar setiap buku mandi nepi ka teu sakumaha teu sabaraha bahara bahari deui cager we Nabi Ayub dicoba ku Allah. Tah eta Nabi Ayub teu tinggal ibadah. Nomor katilu dicoba ada Allah bakal ngaujah ka jalma anu fakir. 5 tarak tumul ibadah tak kunaon anjeun teu ngalaksanakeun ibadah Gusti abdi ibadah kumaha. Harta bana abdi Gusti teu boga asal abdi dahar sore teu isuk misalkan. Rek ibadah kumaha Gusti abdi teh kuli dibatur. Kumaha cek Allah. Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam teu boga naon-naon. Teu boga harta Nabi Isa mah. Fakir Nabi Isa teh. Tapi teu tinggal masalah ibadah. Nomor kaopatna Allah bakal ngaujah ka jalma anu tukang kuli. Lamun cek bahasa ayeuna mah jongos. Lamun di Saudi mana? Urang sok polobani anu ngirit ka Saudi, nu ka Malaysia. Anu ngaladin anu buruh ka jalma anu beunghar istilahna malah gitu. Disebutna teh jongos. 5 tarak tumul ibadah tak kunaon anjeun teu ibadah Gusti rek ibadah kumaha bisa babalabeuleuh mun abi ibadah sieun kudunungan abi Gusti gitu Pak. Kumaha jawab Allah? Anjeun teu bisa nyontok. Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ngaladen jadi buburuh ka Raja Kitmir waktu harita tapi teu tinggal masalah ibadah. Teh Kangjeng Nabi Yusuf mah jalmi anu pangkasep-kasepna gitu. Nabi Yusuf mah. Kangjeng Yusuf pan dina surat Yusuf idqala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada syarqa kabau wa samsa wal qamara raaitu li sajidin. Paruasaan beulang. Didawamkeun pelet ngasan gitu cenah. Beulah mah gitu pan. Paruasaan enak mah geus ero kahayang jangan nama. Nah, Kangjeng Nabi Yusuf itu. Nah Quran pan idqala Yusuf li abi ya abati inni raaitu ahada kau kabawa samsa wal qamara raaitu li sajidin. Malah waktu harita nalika aya awewe keur nyiksikan bawang ge nepi ka kakereut curugna ku kasep-kasepna Nabi Yusuf. Tapi teu tinggal masalah ibadah Nabi Yusuf teh alaihi salatu wasalam. Tah jadi kitu. Nalika dibakal dihujah moal aya keur jawaban nalika urang jaga di hadapan Allah. Lamun jalma teu tinggal kana ngalaksanakeun salat ka jalma beunghar ka jalma fakir. Nah bakal kitu. Jalma nu teu boga ayeuna mah da kabeh ge moal aya jalma nu teu boga ayeuna moal aya. Ayeuna mah disumang ku pamarentah ayeuna mah pan mulai nu dahar sare teu isuk Gusti abdi teh ibadah. Teu dahar Gusti abdi teh moal aya ayeuna mah. Baheula aya sate anu kitu. Tahun 75 ayeuna mah moal aya. Baroga ayeuna mah kabeh. Mata urang kudu rajin raraga ngalaksanakeun ibadah salat. Jadi salah sawios jalma anu iman teh ngalaksanakeun salat wayana eta salat teh ulah ditinggalkeun. Keur waktu kumaha iraha bae di mana datang panggilan Allah ngalaksanakeun salat wayana. Ngalaksanakeun salat parentah Allah sabab salat anu bakal mimiti dihujah jaga di hadapan Allah. Salat teh anu dimimitian ku takbir ditungtungan ku awe salam. Aya pendapat para ulama bahwa salat teh kadar-kadar ngadua. Sabab isina jerona ngadua. Nu dimimitian seperti dina surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Gusti muga Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng bener tegasna agama Islam
jero waktu urang ngalaksanakeun salat mata pantes layak jeung munasabah antara hadis Kangjeng Rasul bahwa cek para ulama nu disebut salat teh addu'a kadar-kadar ngadoa sabab jerona eta salat bacaan-bacaan eta salat teh doa lalobana. Mudah-mudahan urang sadaya ketik tileletik ayeuna diajar ngalaksanakeun ibadah, diajar ngaji rajin, hiji dibarengan ku ilmuna ayeuna keur ngaji, apal kana syaratna salat, apal kana rukunna salat, batalna salat. Kaduana ngaji teh kudu make ilmu, salat teh kudu make ilmu, niat anu hade ngalaksanakeun salat. Sabab naon lamun teh make niat, yakin eta bahwa sahna eta amal teh kudu make niat. Ilmu, niat, sabar dibarengan kesabaran urang ala subah urang ngaji sanajan lagi keun bae sabab yakin diukna ge bakal jadi ganjaran sarena ge bakal jadi dahdir bakal jadi ganjaran salatna ge diukna ge bakal jadi ganjaran malah di mana urang kana ngaji seperti ayeuna sagala makhluk nu kaliwat ku urang mangmentakeun hampura ka Allah protes ka Allah demo ka Allah eta jalma keur ngalaksanakeun ngaji hatal hita nepi ka lauk ke menta-menta hampura ka Allah keur jalma anu init kana pangajian rek ngalaksanakeun ibadah hiji urang salat teh dibarengan ku ngalaksanakeun ilmu kadua niat katilu sabar kaopat dibarengan kaikhlasan sabab urang diparentahkeun ku Allah kudu ngaji parentahkeun sabada ngaji urang amalkeun ngalaksanakeun salat mudah-mudahan urang sadaya rek ngalaksanakeun ibadah diajar ayeuna tileutik amalia urang sadaya disebut istiqomah kudu langgeng istiqomah kudu benar jeung benar langgeng ngalaksanakeun ulah ayeuna ngaji isukan eureun ayeuna ngaji kedul anu kitu langgeng urang ngalaksanakeun ilmu teh supaya ngancik sabab ilmu moal berat mamawa ilmu mah yakin geus ngancik kana ilmu urang kari prak ngalaksanakeun mudah-mudahan amalia urang sadaya aya dina panampian Allah amin ya rabbal alamin meskipun urang can boga akal sawarena kadangkala aya umur 15 tahun aya umur 17 tahun lamun umur 17 tahun 2 tahun urang tanu bakal interogasi ku Allah lamun teh umur kerek 12 tahun moal aya pariksa 12 tahun mah sabab nu bakal dipariksa teh ti mimiti 0 nepi ka 15 tahun sanggeus 15 ka itu anu saterasna mah eta nu bakal diparios ku Allah ngan lamun jalma embung sagala rupa embung malah kemajuan ngajina embung salatna embung salat poe naon kitu sakolana embung jadi jalma naon urang teh pangkudu jadi jalma anu berguna keur penerus bangsa penerus daerah urang teh kusaha deui iwati ku urang eureun malaya batur mah daerah batur iwati ku urang kudu dipajukeun teh mudah-mudahan urang sadaya dibarengan ku keimanan keislatan amin ya rabbal alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqna ba'da ma tafarruqun ma'suman Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin bi barakatil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.